kuburan aya kuburan anu dibangun aya kuburan nu teu dibangun berarti lamun dibangun di tanah pribadi silakan bangun lamun di wakaf umum haram dibangun haram sih hade bapak urang dikubur di wakaf umum awas ulah aya nu ngabangun ngabataan bae ge ngabataan sisin haram duraka sia cukup jang ka neraka ku ngabataan eta bae haram atuh teu beunang sebabna nu Allah kan eta mah nya kurang dicirian jadi nu urang tanah wakaf nu Allah mantak aya tah jelema nu sok hayang ngabata sagala di tanah sorangan lamun deuk eta mah tanah umum teu meunang teh mah wakaf umum teu meunang dibangun dicirian ge teu meunang teu meunang mun endeuh cirina awi bae teh ketika orang zarah aya ciria geus awi ke rusak itu deui kebal-kebal banyak ge embung ieu zarah geus lah jadi emang resep jarah mah kan anu nyambung rohna resep jarah teh nyambung rohna jang itibar jarah teh anu nyambung rohna ka akhirat sambungkeun urang zarah ka bapa urang zarah ka emak urang zarah ka guru urang zarah ka saha bae hayu zarah nu resep jarah teh ahli Allah